Terus nah Mang Yadi memutuskan untuk pindah ke Ciwidey. Ya karena di Dayakolotnya balik deui nya, Dayakolotnya emang banjirna parah pisan Mang Iman. Jadi model misalkan Dayakolot kotana, model alun-alun Dayakolot dah. Banjirna yang saukur sabujal. Anjing saukur Nya saukur. Saukur sabujal. Bisa ukur kan biasanya sakieu. Karena kan orang geus biasa. Jadi saya teh ngerasa biasa. Biasa gitu, tidak ada panik ada apa-apa. Nah, jadi lamun di Dayakolot saukur sabujal di tahun urang 2 meter. Cing. Tenggelam tuh. Cing. Aslina. Ya wae ruangan janggungnya 2 meter. meter. 2 meter ieu ruangan ieu. 2 meter. Berarti Bandung kota air teh Dayakolot. Nya. Matakna ningali nya maksud urang ningali banjir nu karek satueur sakumaha teh ya udah urang masih biasa aja gitu. Karena di 2010 teh paling gede itu di 2 meteran. 2010 teh di 2 meter. Paling gede eta urang ngerasaan kabanjiran paling gede Dayakolot.